Seul, Ibro seul candahar. Ayeuna geus jam 8, saatna sarapan. Ibro seul candahar. Bah. Ibro seul baeung. Can sarapan bah. Pamasakeun bah coba lah. Bah. Si Abah mah ih baeudan. Geuleuh jia budak leutik, Ibro ge budak keneh tara baeudan. Si Abah mah atuh pernah ge si mamah kawin. Abah ge tinggal kawin deui babari bah. Lain masalah kawin. Iya. Yang sebelah. Atuh tinggal mah ka Mang Arjun. Anu bas eta gratis, teu dibere. Atuh pan eta mah eujeung ngaripiu si Obet. Udah hayang orang dia tuh ajakan kudu dibeakeun. Atuh pan Abah mah geus kolot. Udah hayang. Pan ieu mah khusus budak leutik kungkul. Yeuh ayeuna mah. Aduh maafun Pak. Ibrahim hirupkan ya Pak. Maafun Pak. Lain diek dipaehan. Ieu ngarit teu lajung. Mending ngarit teu di padadahan heula mah. Jeung naon ngarit? Karunya tuh doma lapareun. Mane mangke we dahar mah beurang. Tak berperi kemanusiaan. Lah gane. Abah macam apa kau? Jung lah got ngarit. Kun doma ai kana budak nama. Kuring marek ngaringkup deui. Lah. Bah sebagai anak soleh. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam. Waktu nang ngarit ayeuna mah. Meh meunang dahar sarapan. Pak, abi amel. Aduh, jemput hayang kopang. Sudah mengarit di kebon haji. Itu saan micen sapeda euy. Kanya aya tan micena. Sepi. Wah. Alus kene sapeda nama euy. Saha ye nu miceun kanyaannya euy. Kunaon ya Ibro sok beruntung wae. Padahal soleh henteu da ieu sok ngalawan ka si Abah. Bener ieu mah eung. Rezeki Ibro. Sepi tapi dah pira kau anu bogaan. Ih, gila si mah sepeda juri gitu teh. Kada lah. Lain kan dia mah aman. Ayo izin. Bawa balik bro. Sepedahan ada si Aceng dan si Obet. Kita mata oge sepeda. Kela. Ari jemput jeung Arit kumanya eung. Lah, bayalah. Da moal angge budak keneh ieu. Ini sepeda hati bro. Aduh, lega euy keluar mah. Ih, pada urang ka mana? Tuh, mau sepeda. Aduh, dicarikan si bapak. Bapak! Ada orang lo, net. Mendaki gunung melewati lembah. Bro. Putar. Boga sepeda, bro. Dah berputar. Atuh Ibro mau boga sepeda. Obet boga teu. Bisa, bro. Boga. Di mana, bro, sepeda, bro? Di mana we kepo? Namoknya. Ieu mah pamangi aya nu miceun, orang baik di kana mah. Baik. Rezeki Bro ya. Yuk, milo mah dibonceng Bro. Ayo Bro, sepeda aja ayo. Berat obet aja. Putar. Obet naon obet? Obet naon? Obet aduh. Obet berat edar nanti teh. Kasih aceng keusik, bro. Orang kasih aceng lah. Orang dempet itu. Rame. Aduh, Bro. As, bro. Ceng. Ini ada. Lu mau sepedaan jeung Ibro jeung Ini Obet. sepeda saya, ta, bro. Ada Ibro. Ira sih. Bet si Ibro boga Tahu. tadi pan buat ek ngarit jeung doma. Aya nu micen sepeda. Oh. Heeh. Di luar tuh aceng lah. Ayo ah. Aceng mah tas ngasupat tuh menang-menang kalau hujan ya. Ayo tuh. Dah. Bawa jangan hujanan we. Mah, euy. Tabu itu aceng mah.
Gimana we Ceng? Didorong we ku Aceng lah. Ayo tuh yuk, Aceng dorong. Ngasih bau itu dah aduh. Keberapa Ceng? Aduh, sepedaannya sih, Bro. Sepeda Ibro atunya heeh. Ya, Bro. Ayo ya. Dadah, Pak RT. Dadah. Pete, udah bilingit. Anu warna naon? Bodas. Asa aku si Bro tadi teh. Wah, banyak sih Bro. Asa aku si Bro tadi teh. Ngalewat ka ditu. Hayo tuh orang teangan yuk. Tuh. Ya. Pitana pamali siap. Inu abi ih. Naon Ahmad pindah ka Ibro. Pamali bejakeun sia ka ajengan cek ajengan kita ulah ngapitna batur. Cengos ieu masa sepeda Ibro pamali teh keluar ka ngarit ih. Cengos ajang we di aku ih. Cengosnya nya heeh bet cengnya. Inu abi ih. Ih tadi pas ngompol itu di kebon. Bohong lah. Bener. Fitnah si ada orang bohong da imah menang pamalinya bet ceng bohongnya. Oh, si Ibro bohong. Bohong. Mau nyamun anu Ahmad mah atuh yang ngaran Ahmad ngali atuh ya mah ngaranna ge United UN untuk Ibro T terus cinta de dodo cengosna hayang we nu Ahmad da imah nu Ibronya ceng betnya Nya Ibro bohong. naon ih Oh. oh iya mah nu Ibro Lah urang ge apa? Anu hiji-hijina boga sapeda teh si Ahmad. Mane mah Bro. Jiga moal matak boga sapeda mah. naon da imah nu Ibro titik make koma naon di PRT pilueun repewe teu apal mah nya Urang bawa ke kantor polisi we yuk. ayo lah Yuk lah, tuman. Polisi, Ibro, polisi mah. Ibro, beta. Hei bro, polisi. Ayo, emang atuh gela-gela. Tuh aya bajing gede. Polisi. Kabur geus si Bro na.